Ih, geus puncengis deui geuningan tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara bisa dibobodo teh ya, hehe. Jarawat, mani beureum kieu, pencet kitu. Ah, sieun peurih, antep wae asa ngagokan deui. Tapi ke, asa jadi nyari. Keun urang ingkeun nepi ka acakna, jika cinta kuring nu ayeuna keur ngajambah, keluar ti anak kulumudna. Budak cahaya anu sumorot ti socaan jeung akang. Muah. Nya bener jadi panyari gening, panyari karena banget kuring anu cek batur mah ngalah ka indung. Saur bapak mah irung cing halis kuring teh nyeples pisan pangambung sareng kening si mamah. Ari gado ngalah ka enin, nini kuring. Naon deui nya nu ciga si mamah teh? Oh inya piwir sareng buuk jika kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah palebah awak cigana ngalah ka bapa, malah lebah leumpang mah cekih pisan pada ngagareblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa, ari bapa ti saha deui. Ari lain fotokopian ti bapana deui mah nya ti aki kuring. Cenah eta oge da kuring mah teu kungsi tepang anjeunna kabujeng ngantunkeun mugi ditampi iman Islamna diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Amin. Eueuh eta saha nu kaluar tina kalangkang banget kuring? Walah beuki ngalobaan. Ambuing. Oh, kaharti ayeuna mah. Nya dina diri kuring teh aya mamah, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bao. Aya karuhun. Nya aya walungan cinta nu ngembat panjang deui. Panjang pisan ngaliwatan abad-abad kahirupan. Eta walungan teh ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa. Terus ka karuhun, ka nini aki, ka indung bapa, terus ngamuara dina diri kuring. Nya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Nya muhun insyaallah kanyaah kadeudeuh aranjeun baris dipiara ku kuring. Walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring moal dikotoran, moal digeuleuh. Mugi Gusti Ngaping ngajaring kana diri abdi. Ayeuna mah hate kuring keur meujeuhna bungah, cinta mekar dina dada. Bareng jeung jarawat anu melentung dina ieu pipi. Geura ngarandakah. Terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta nu ngamuara dina diri kuring keur sina mangalir. Terus ke anak, incu, buyut, bao, terus nepi ka turunan.